gimana John? Kita hitung. Oke. Tua banget. Weh, katimu deh ya, jang cepot, jang buntung ya. Nggak selila, kapan deh. Ika kegiatan aja sehari-hari non bae bro. STM, Ya. STM naon STM. sebat, tidur, makan. Anjing, kasar. Ya, Itu orang nggak denget di barudak di Jakarta. Dak kuat kena keluar iya di bioskop non sih si GP. GP. Aduh itu. Bedana ada sih eta. Masalah kontrak apa naon maksudnya teh pertanyaanna. Jadi masalahnya kan iya teh bro. Jakarta kan pindah ke Kalimantan, ibu kota. Jadi kita percuma gawe di Jakarta. Ya, mak. Iya Tuh. benar. Oh berarti enak teh planning persiapan nayangan pagawai di Kalimantan. Insya Allah Kalimantan. Maksudnya darahnya cina pindah ke Kalimantan jadi planning yang nayangan pagawai di Kalimantan. Kan jadi kampung Jakarta dan bro. Itu cina masalah anu bareng sakosan dewek ada yang emah. Jadi tempat Betah gitu ya, sakosan saya si Bekongol sakosan teh. Pernah ya debat masalah pamajikan calon pamajikan si Bekong di WA aku dewek apa kemarin teh. Saya tanya maksudnya orang cuma hanya coba supaya anu budak nu tanya teh. Ayo jadi cari tanam mah teu kieu supaya gitu. Kabar hoak itu brother. Ya pertama-tama nama. Ya itu nah heula sih. Wah, aku pernah katimu di Kampung Rawa yang si Bekong. Itu cepet tuh kan geus keluar. Oh, enggak lah yang mau nyaritakeun da eta ieu. Ente aya naon kan tanda tanya nya teu nyaho maksudna. Aduh. Ya mungkin begitulah lah, mungkin ya di sisi lain mungkin ya ada konflik lah sama si Bekong ya masalah calonnya mungkin. Iya, maksudnya ngomong-ngomong aktivitas naon nih gini coret-coret ieu. Ieu rambutna. Biar kayak orang-orang kayak gini. Jadi gimana itu? Turutin zaman aja lah saya mah. Aya tung dak. Kumaha dat dong? Aya cicing di mana? Aya sabenerna tuh. Saya cicing di Kebang lah sekarang. Ngebak. Iya. Sada mulai ima apa kumaha? Ya gitulah beli rumah. Sorangan bae ladak sorangan. Biasa patungan PT-PT. Sare PT-PT na aco. Yang anu adi-adi. Iya kan teh jeung golongan budak ektisi. Budak ektisi yo PT-PT di Gebang gitu udah nggak ikut-ikutan lah ya mikir untuk kedepannya lah mungkin kan ya udah mungkin ya, sebagai pengalaman hidup saya doang kan gitu kan. Ya hari orang mah masalah ektisi mah oke bae ada naga pergaulan kan dengan relasi. Iya dengan relasi. Supaya kan aya nanu dibutuhkan dina pergaulan ektisi meureun aya tina obrolan butuh gawe di dieu ieu dengan positifna bae nu negatifna mah nya nyobaan ge saeutik-saeutik menang lah jeung pengalaman tapi ulah keterlaluan gitu. Terus iya masalah si Cepot kembali deh ke masalah si Cepot maksudnya dia kan dinobatkan ke barudak teh ganteng mau bajir ya baheula teh kan ganteng mau bajir. Masih kenen tuh sih jeung budak Jakarta. Masih proses. masih prosesnya gitu. Karena proses anak putus apa proses kumaha kan oke proses teh nya tujuan anak putus apa arek mana prosesnya ke jenjang selanjutnya nu lebih serius maksudnya Iya, prosesnya harus lebih serius. Terus kopinya tinggal saeutik dah. ada tamu spesial lagi udah tamu spesial. Berarti sebenarnya mah jeung nu budak sakosan dewek teh modal si Bekong masalah ieu lain tina masalah teh ada keluar teh lain. wah. Ya kan ini mah diklarifikasi aja kenapa gitu kan. Seolah-olah Ya Cepot teh sebenarnya mah keluar teh emang tina usia lain masalah tina gara-gara awewe jeung si Bekong awena si Bekong di WA aku si Cepot lain masalah gitu lain. Apa jang ke di modal perkumpulan dibahas masalah ieu bising terjadi kesalahpahaman lah antar bebaturan kan tengona katimu teu saling sapa apa kumaha kan tengona. Diklarifikasi aja lah. Klarifikasi bae.
Enak kegiatan naon bae dong. Saya biasa, tidur mulu. Lagi pusing cari modal buat lanjut kuliah lagi. Kuliahna menurut nyokot jurusan naon sih kuliahna kamar itu? Manajemen informatika. Informatika. Iya, manajemen informatika. Oh. Kita fokusnya ke web programming. Wah, Ngikutin zaman nih ya, salah ngikutin dong zaman. masih aya hubungan kanu Romera mah nu Mira Santi kali. Ah, bisa jadi. Jadi ya. Keunggulannya Tanya ini basicnya IT. basicnya itu. Iya. Tapi bisa dibayar tuh. Hacker cewek. Berarti can aya ieu maksudna pagawean nu jeung sehari-harina can aya. Cenah ya kayak gini bae lah. Maksudnya bisa hirup nih kumaha sih akhirnya bisa hirup tak gitu ya. Akhirnya kan budak jadi pertanyaan setiap kumpulan teh. Jadi buntung gawe teh nya tapi hirup kene cenah kan gitu teh. Maksudna teh jauh budak kan teh jauh. Alhamdulillah rezeki mana? Kemana Aya aja. banyak. Yang penting kita jangan gengsi ya kan. Ya kemarin juga sempat ya kerja mungkin kerja serabutan lah buat rokok aja. Adit gimana Adit untuk kuliah ke depannya Adit? Jadi ada kuliah apa kemarin? Kurang guys kuliah mah. Tangga sampai tahap terakhir Tinggal wisuda we. semester akhir itu mau kemana sih? Tingkat akhir berarti kan sudah doang. Maksudnya S1 apa S1? Nah, jurusan atau kemarin? Kehutanan. Nah, buka hutan. Nyon, iya kan kehutanan dewek di Menteri Kehutanan. Lok tak karunya ama yang nganggur bae maksudnya teh. Ngandalkan ludo doang, ngandalkan ludo yo, ngandalkan. Tidak yang ngandalkan ludo, yang nu kawinan minta anter. Mending nu kawinan unggal poe mah kan aduh lebaran bae lobana mah. Maksudna lamun bisa mah orang saling ajak lanyon lah. Mah ajak dada kan di Menteri Kehutanan. Ya nanam naon ka itu nama. Maksudna bisi ngaya di ditu kan nanam keramik kan ya renovasi kan ayanya nanam keramik apa naon. Dasaruan nanam keramik ke ditanam kan. Kumaha tuh cicing bae ya? Kumaha? Nah, buat anak muda nu nganggur kumaha ya solusinya ya? Solusinya. Nah, Takut ntar yang Jakarta ada link-link. Enggak tahu. namun bisa mah pas kumpulan teh nu boga relasi soal pagawean teh, ling-ling pagaweannya kan loba nu nganggur nu ngandalkeun. Aya nu ngandalkeun si polis aya, maksudna teh aya nu ngandalkeun ladang kawinan aya, da boga mobil kan aya gitu. Ya si Cepot teh ngandalkeun naon keder teh Cepot apakah warisan ti kolotna kan da aya warisan kan kan Cepot mun ti dia mengandalkeun. Misalnya kan diobrol ke pas kumpulan di Jakarta teh anu boga relasi soal pagawean. Ya tawaran lah budak nu nganggur. Nya arek daekeun teu nama kan ya, tergantung barudakna nyeri hate mah meureun ditawaran ditolak mah kan kabeh nyeri hate geus wajar bae eta. Udah siap ya pembahasan berbedanya. Pembahasan sodako mah emang pembahasan pertama sodako mah. Yang dihentikan. Kenapa di BRD program nu sajana cari jodoh. Lah meureun sampai dia bro ngobrolna da aya kasibukan masing-masing aya mah geus teu siga baheula. Maksudna mun bisa mah ya guys, urang mah cuma bisa ngadoakeun nu nganggur-nganggur ieu kaharepna oga naik pagawean nu leuwih layak lah. Amin. Naon bae lah pagawean mah. Si Adit kan kehutanan nya nanam pasti teman nanam tebu da kehutanan geus pas da gitu. Nanam tebu. Dewek kan anggar gitu padu rencana bae kuliah deui kan da modal eueuh geus kurang doakeun. Amin. Cepot mah masih enak keneh lah. Ladang warisan lah ya imana kan berarti di dieu. Cuma eta ge aya bae nu ada pihak nu sabola gitu lah. Yang geus lah ya ditutup ya, Bro. Geus ya. Ya oke.